Miftah mati Tasik teh kamari ka dieu ngendong sagala rupa meureun kempes bana ge riweuh ngadengena nyawa bohongnya bener Ki Jamah ti Pandeglang ka dieu ya Allah mampir heula ditereup angel eta teh moal jara di wali nu kos kitu mah sebab wali mah teu beunang pungkal pengkol lamun kahiji tujuan eta bae mengkol bisa moal kapanggih jeung wali nu dizarahan teu beunang pungkal pengkol syaratna lamun urang dek ziarah ka ahli Allah ulah pungkal pengkol boro-boro ka waliullah atuh ka kabogoh urang ge ya Allah lambat amat sih bang oh saya mampir dulu mulai suzon wah cintanya mungkin terbagi ya mulai geus tah mun cacak-cacak henteu jago pelet Ki Fauzi moal beunang untung bae urang Banten mah jago pelet